Kamari teh urang teh ngimpi euy. Oh, inget kita Tuhan baheula bakal boga budak limaan. Tapi keur mikiran kena can kapain tapi ka ayeuna. Emangna anu kapungkur teh saha jenenganna? Kapungkur teh nya sayeuna ku abdi mah aya 5an gitu. Cuman anu katawis ku abdi mah nu katinggal mah nya Mang Mus itu Pak Mus. Kita rada bingung gitu seueur preman anu sok megatan majegan. Kedah kumaha tuh da ngaresah wae geuningan. Keun we lah, mantepkeun we heula. Tugan we aya hikmahna lah gitu. Ka maranehanana. Duh Kang tos sonten geuning teh. Pohonnya. Abdi bade ti payun nya. Oh mohon. Tapi ti payun. Mohon. Terus sawios. Sawios. Mangga. Yuk mangga. Si Ujang keur naon? Jang, keur naon? Cicing kolot mah tong sok pipileueun urusan budak ngora ieu mah. Jauh atuh ah. Urang balik heula nya. Ada di dinya. Langan. Sok atuh ah ka ditu. Ngaganggu wae, lieur. Alah, naon ieu? Tuh, alhamdulillah yang katampi pisan di batuna. Rokok bung sia. Nyayang teh, Ded. Tuh aja jelema sikat. Siap. Naon maneh di kawasan urang? Ieu A nuju ngantosan Grab atas nama Ceoyo. A, terang. Naon urang yang udud? Aya weuh. Tuh aya ge 5.000. Kumahi atuh 5.000 mah? Mahi kana naon? Mahi kanu naon 5.000 mah? Turun maneh. Mana sakieuna? Naon sakitu asa ngahina di kawasan aing. Asli angan asa kieu. Naon sakitu? Sok sia mending damai mending naon? Ya atuh mapuluh damai abdi mah. Tadi atuh. Damai. Oke. Mun unggal poe teh kieu Ded teh beunghar. Oh, geunya. Ah, nya. Cicing kolot mah. Kolot kitu. Jadi ieu mah nyalikeun si Ded jeung si Dados teh. Menang batu alit teh tangkal kamari. Nuhun Eyang ah. Los. Ded. Pemasukan los Heueuh aing teraraseum kieu teh. Heeh. Geus lah bae lah. Ya orang boga kejutan yang mana? Tanah. Tong seri. Mau kasep teh. Ih anjing botak cigalona kebon kitu. Anjing. Anjing. Itu teh jelema geus terus. Karena raon marane. Pengbalaga mana? Cicing sih punya aing boga batu alit. Los. Ye teu nyaon aing boga isi. Aing teh ceun isi. Ampun Mang, ampun Mas. Ampun. Nah ulah macam-macam. Terus anjing nyuruh liur terus. Anjing eyang teu mati batu alit waduh anjing. Ini cara nama orang neangan tanggal gede we sugana di ditu mah eyangna mati. Mereka mana Terus gaya kieu.
biasa we jangan rek ngoret di spot ngambil masuk para rudat. Rudat mendingan ngetrek we benar tuh bro. Bener. Sekalian balap juga ini mah malah manggilan ngarit urat arit lah lalieur. Wewe. Sok payun. Sok. Pernah kan? Ieu we geuningan. Sehat. Alhamdulillah walerna. Ngerokok. Nuhun. Tampi Nah, dia lu kenal sarang duaan. Di kasaha gitu. Ngambatun aku pengikatan aduh. Kasar gitu. buah-buah teh eta murid-murid teh. Tapi asa ada ciri-ciri nama eta dina impian teh. Bener. Jadi kieu tis. Tongkrongan orang dipake ku si Hadin pake nongkrong. Kumaha tah pendapatna? Di mana nongkrongna? Di dieu teh tempat urang teh anu biasa. Pila Heeh. sampeurkeun. Mane-mane? Teu teu jeung teu wani ya. Hayu. Ayo gas. Ayo. Kelak. Asa anu kurang. Eklan mana? Ayo. Barudakna. Mumpung duaan. Sampeurkeun. Wani teu. Wani. Gas. Mana besar. Tenyahoan ri kekuasaan orang di dia. Jelaskan. Kenapa lain saha? Geus bedog. Abi mah teu terang naon abi mah ngan ngiringan hungkul. Wah, panian kieu sikat. Ona mah cing di apa di kawasan urang. Nang di kumaha sih? Sok we sikat. Karena kumaha di dia? Naon sia? Naon maneh? Hei, Tunggu aduh. Deui abi mah tadi mah aduh. Punten punten. Coba tinggal di ditu aya manuk. Lumpat. We domba. di kumaha maneh tadi ku jelema tadi? Ditenggel kah? Ayo sampeurkeun anak teuing. Ayo buru. Kabur. Siapa goblok aya kawan nih maneh teh. Anjing da loba anu sieun ayo. Siapa goblok kok kawani siapa tapi parah siapa kabur. Itu mah lobang goblok geus atuh. Jil lapar euy. Neang dah ini lah.
tuh tangkal rambutan tuh. Ayo aja. Ayo, Motor mah tunda we di dia. tunda we. Gas. Anjing siapa tadi keleng anjing ngerakeun. Ini udah lobaan mah dah sieun aing mah. Ayo arang bareng dahar we ayeuna. Yang ieu nyangakeun opian kang yang cau jeung kopi deung. Aduh. Kuat deh yang ngumpul. Anjir, rezeki anak soleh ini. Upi. Haha, anjir, kopi dong. Sulang heula mah teutis. Resep. Ya, enak minum. Keur lapar kieu teh lah. Tambahan nu eta urang nu ieu. Ini rezeki anak soleh di mana we rezeki mah. Aduh, sae. Sajen urang di opi. Weh. Risaria ket. Mana nih? Nangtung cari. Yang akanan opian urang eta teh urang melaan ngaju ka hutang seriet. Anjing asa ngalecikeun pisan aya. Hajar, ambek keneh maneh. Ambek. Ajar. Ajar anjing tuh man. Pura-pura. Ampun atuh mah ampun euy hari ieu mah hari. Ampun. Geus we arang kieu. Talian. Kalian tanggal Ayo. gede. Cicing tong lapar berat. Atuh mang geus mang ampun. Kalian bro. Aja dong. Tadi mah heureuy mang. Bagus. Kuring sia di dia sia. Akan ke sia tak kujuring. Ayo, bro, ini Gitu euy. Tuh mang tulungan mang. Woi, dibeungkeut ieu euy. Berbab ieu dibeungkeut tulung mah. Kusaha? Teuing tadi teingsa duaan. Duh, mun pisan. Ari mana naonan atuh di dieu? Dibeungkeut dia kan kitu dulu. Wae. Mana kabarana? Teuing ti kamarana. Ayo. Kita beuteung buat ngerubuk kieu ari mana? Mang cendahar ieu ti isuk euy. Naonan wae teh di dieu tuh. Biasa we mang. Ya, satu yuk. Makai mangga. Ini kieu udud neunah sigana euy. Heueuh atuh. Teu jelema nepi ka lolos. Heeh. Cing kelak. Cing mana udud teh? Ngalewat ke kawasan aing kudu mere udud. Heuh dos. Aing mah jangan kemari ini mah gebugan. Kamari. Berpo. Ya, kemarin itu jam 4. Oh. Terus aya akang ngeuning balik ke kebon. Oh, lu kemari ya? Heeh. Duaan. Terus tong loba omong lah sok dieukeun mun yang damai. Oh, tong loba bangun. Ini itu teh. Anjeun saha betul wani ya. Geus we ribut lah. Keur rungsing kieu teh. Dirinya we. Dar. Woi. Sok Halo, ya. terang dos. Kabur. Ini buat engros anjing. Aing sarua anjing nepi ka mules kieu. Goblok sia mangata anjing detik-detik aduh. Kuat anjing. Bugulu anjing ah kasih. Kudu eta mah. Ayo. Dos, maingan jalan ke sepi wae na pabrik lagi ditutup cenah. Heeh. Jangan mana boga pabriknya kagak liar ya. Ayo, fungsi kene geus sia ngomong tadi. Ayo. Sudah deh. Motor. Hop. Aya naon? Nah, ieu lihat nutup pabrik teh. Oh iya. Sama mah teh nutup pabrik. Kumaha aing we naon sia urusanana? Aing go pemasukan. Oh jadi sia nu tukang majegan supir-supir di dia teh. Nya heueuh da eta pemasukan aing sehari-hari wes, Bos. Heeh. Terus sia yang naon ayeuna ha? Debil anjing.
Goblok budak aya nama bisa nate majegan we. Angguran mana yang gawe nu bener. Isi marah. Budak-budak kan buka pabrik. Nyampe siapa? Nek kenal orang jero. Rek naon marane ka dari ya? Sok aneh orang wani geus deket si Akang, di masih Akang. Naon mana? Balaga dos. Sok, sok gimana sok? Ikut wae nya. Yuk yuk. Geus atuh mah. Nah, naropi. Wae. Sok bro, naropi. Terus kok lapar nanti? Ngopi. Kang tampil. Sok mana bang? Terus Ya, nama bejaan. Enggeus ulah kitu deui lah, banglakan. Ngataan. Nah, mah ge jeung urang yuk. Nah, kebon deui sukan mah. Darek teu. Mendus. Ayo wae Kang. Sip. Ya, mana bejaan. Terus saya nama ulah kikiran deui naon. Nyemah naon di dinya kikiran. Heh? Geuning nu aya dicancang dina tangkal cau geuningan kitu lumah. Heh. Awas nu kitu deui. Di enjing ka kebon teh kan. Oh. Jadi abi di bumina balik ka dieu atuh abi nang coba kebon. Ya anjing tak modal apa ka dieu lah. Biasa mah nya. Isuk, meureun bisa. Ayo tukar lah, terus burit. Larung lah. Ya tadi jalan aja. Tadi. Assalamualaikum. Salah. Ayo Kang lah. Kang. Terus. Kang. Kang. Monggo sarubonya. Ada siap? Siap. Ayo lah. Ayo. Go. Ayo bro ah. Kilo senal kela. Kilo senal. Ikan rame tuh guys. Sekali kiri kanan terus ayeuna akur. Eyang tomate. Londok. Eyang. Ayeuna maneh tugaskeun nya. Urang di dieu sih ieu. Marana sih udah di nya. Ore deui we. Siap. Nya. Ya. Ku bawa. Yuk Kang. Yuk. Ane rumah hidup. Kang lapar ya. Lapar ya. Berwarna tuh baru dak. Barang Belah gitu. tadi. Aduh, orang moreda mana mulungana. Siap. Red urang teh rek ngomong Naon? sebenarnya mah urang teh hoream dikeun ngan bau nu kamari gurih. Aduh, karena dahareun we dos, mudah-mudahan saya semangat. Dos, nguyeunan kadinya keun dos. Hah? Eta nguyeunan. Motor kana teh. Tahun bebal. Saha pisan balaga pisan ngomong teh. Dos, olahraga deui. Hayu.
Geus nepi ka ayeuna anu bisa ngelekeun urang kan saukur si Akang. Siap teu menang liwat. Siap deh. Berangkat. Naon nih deh? Bos. Naon di deh naon. Ini beneran sih. Anjing anu garulut teh. Rame anjing. Oleh. Enon. Bos nah. Sikat deui. Kemana? Sok ini tuh nih. Siap. Mulai siap deh so jago. Sama punya kasih Akang. Awas bunyi. Kasih tuh. Bos ini. Eta rek dahar teh ayo. Sok tiulat. Awas ya paling teh. Nih, mantau sih ya. Nges. Bukan we dah. Tarik. Assalamualaikum. Salam. Bang. Dari gitu tuh. Kopi naon euy? Rokok tadi ada itu. Terus mana? Jangan ngerokok nih. Sum. Kumaha bieu gelut teh meunang eleh. Sabi yang gelut. Sahan nu gelut emang. Lima gelut. Tuh, ieu ngorek jeung gitu. Euy. Gitu. Itu saeutik. Buci aing. Koret saeutik. Tadi kalau gelut deui. Terus ya mah Euy bieu mah. kan kue yang teh jadi otakna teh ngecapruk. Enggak satu lah sok yang Tampi kan. Yang ngeunah rokok terus Kang ka warung lah tuh. Itu mana saya bari di bawah tuh. Kang daripada Nah, ke warung tuh. Iya ke mana Tuh. ya? Mantir. Hah? Ya, sudah ke segera demo di alalantur. arah kompak. Nah, hanya si Usep teh ke mana nih hebel? Tungguan tadi. Oh, tadi ka dieu deui. Kenapa nih? Mana di dia? Urang nungguan mana eta? Dari mana geus ka mana wae urang tungguan eta baju kalalotor. Diuk lah. Iya, geus gelut yang berdak di ditu. Anu hiji nu gendut, anu hiji nu pegang, anu hiji mah teuing na beungeut teh mang rupa. Teu maneh lain mantuan ka ditu. Mana naon geus gelut balai gitu geus gelut. Heeh, bener. Anu hiji tempo tuh jelema teh jangkung badak yo. Anu hiji jangkung. Tah anu hiji deui mah teuing mang rupa aslina aing mah. Duh, nu bener itu. Nyaan aja di ditu. Ama kene teh. Ama kene. Ayo orang serang balik urang Nah, dalan. ayo. Ayo anjing lobaan cuma tiluan. Ayo go. Ngonian sanak buah aing. Ayo guys. Di ditu di jero. Ayo ngerang samperkeun. Oh di ditu. Heeh, di ditu. Ayo sampeurkeun. Ayo.
Salah. Ya. Tuh. 2 3 sip. Iya. Nih. Aneh tuh. Ampun. Gereuy tadi mah gereuy. Matakna ulang sakuari ka urang. Adieu. Siap. Bagus sudah didengar tuh. Sok karek kumaha mana euna. Oh, kemana ini mas sorangan? Anjing mau kita mau. Anjing stres anjing stres.